Dina denget ieu, kuring rek ngabagi pengalaman pribadi kuring anu kungsi kealaman dina zaman masih keneh digawe di hiji radio di Bandung, nyaeta Radio Cosmo. Ngaran kuring Diki Martin. Harita umur kuring masih keneh 30 tahunan. Kuring kungsi ngalaman kejadian anu nepi ka ayeuna masih can bisa kasup akal cek pamikiran kuring mah. Kusabab kuring asa teu manggihan pamikiran anu asup ku akal. Dina digawe di dunia radio mah waktuna teh tara tangtu dina sapopoena. Kusabab harita kuring salianti kudu ngalaksanakeun office hour anu kudu dilakonan sapopoe. Kadang lamun keur aya event gawe bareng jeung hiji produk nya kapaksa kudu dipigawe sanajan geus lain jam gawe keur kuring. Tapi teu jadi masalah. Keur kuring mah puguh ge asa resep nu aya dina ngalakonanana. Nya hitung-hitung ulin bari hiburan tapi dibayar. Nepikeun ka zaman harita mah kuring jarang balik ka imah. Kadang balik ka imah teh 2 poe atawa 3 poe sakali. Kusabab ngarasa beak waktu di jalan ari bolak-balik mah. Sok sanajan imah kuring teh jauh oge ti tempat kuring digawe. Lamun kuring teu balik atawa sare di kantor teh aya kamar tempat sare paranti kru anu teu balik atawa anu cicing di kantor. Anu mana kamar teh ngan ukur hiji jeung ayana di lantai 4 di gedung eta. Loba anu kungsi nyarita yen maranehna kungsi ngalaman pangalaman anu pikasieun salila sare di kamar eta. Keur jalma-jalma anu kungsi digawe di eta tempat. Pogoge eta gedung teh jangkepna aya 4 lantai. Tapi anu lantai kahiji mah nyaeta kantor PT Trisula. Anu mana nyadiakeun jasa keur anu ngabutuhkeun security. Jadi saacan dipake ku Radio Cosmo, eta gedung geus kungsi dipake jang bidang usaha anu sejen. Dongeng ti maranehna nyeritakeun yen maranehna kungsi nyicingan kamar eta jeung ngalaman diganggu ku genderuwo anu jangkung badag anu cicing deket tower pemancar. Tapi sok sanajan loba dongeng pikasieun ngeunaan kaayaan eta tempat teu ngajadikeun kuring ngarasa sieun. Malahan lain hiji atawa 2 dongeng anu katampak kuring. Kungsi oge kaalaman ku babaturan kuring anu jadi OB di Radio Cosmo. Manehna keur gogoleran jam 8 peuting di kamar eta. Ujug-ujug aya nu ngagedor pantona kalayan tarik sorana. Nepikeun ka manehna turun ka lantai 3 keur nanyakeun yen saha anu geus ngagedor pantok kamar eta. Tapi da puguh harita iwal aya hiji operator radio jeung penyiar anu keur siaran dina waktu harita. Jeung maranehna teu rumasa kaluhur atawa ngagedor panto.
Balik deui kana ngeunaan pangalaman kuring. Nyaeta dina hiji poe kuring kudu milu bagian obi event sangkan jadi kru dina hiji event. Geus teu inget harita poe naon. Tapi dina minggu eta kuring puguh ke kabagian gawe peuting. Samemeh rengse dina gawe teh isuk-isuk kuring teu balik ka imah. Da puguh kudu langsung indit milu event jeung kru obi event. Harita kuring can sare pisan. Ari panon mah ngarasa cepel baka tingkut tunduh. Tapi da puguh jadi tugas kuring nya dilakonan we. Harita kuring aya event di floating market Lembang jeung salah saji provider jaringan telekomunikasi anu geus pada nyaho. Singket carita, kuring beres event teh jam 2 beurang. Sanggeus beres, kuring jeung kru anu lainna balik deui ka kantor. Sanepina di kantor teh geus liwat wanci asar. Kusabab rada lila di perjalanana alatan kacigat macet. Sanepina di kantor kuring buru-buru ngudag sare. Kusabab peutingna masih kudu digawe deui. Harita kuring naik ka lantai 4. Anu mana muru ka kamar hiji-hijina anu aya di lantai eta. Kaayaan eta kamar sepi, usah saha. Da puguh can aya anu asup ka kamar eta. Da puguh masih keneh waktuna digawe. Di lantai 4 eta salian ti kamar jeung paranti sare sagigireuna oge aya ruangan jang ruang TX keur ngarurungkeun pemancar. Saluareuna nyampak hiji tower pemancar anu jangkungna kurang leuwih 30 meter jeung aya oge hiji kamar mandi anu posisina ngarendeng jeung kamar paranti sare. Kaayaan di jero kamar nyampak hiji kasur spring bed anu posisina adek jeung tembok. Aya oge 2 kasur busa leutik anu nangtung disarandekeun dina tembok. Harita kuring nyimpen kantong di luar kasur spring bed. Sabab harita hawana lumayan panas pada karedang. Kemudian kuring teh ayana di lantai pangluhurna nya karasana beuki panas. Alatan eta kamar kasebrot langsung ku panon poe. Di kamar eta aya hiji lukisan awewe anu kabeneran henteu make baju. Jeung eta awewe dina lukisan teh bareng jeung hiji maung anu keur nangtung. Tapi da puguh eta mengan ukur lukisan. Ukuring teh pati dipalire. Nya kuring mutuskeun sare dihandap make kasur busa anu leutik teh anu nyarande dinu tembok. Kuring
namparkeun hiji kasur busa anu hiji deui mah masih keneh nyarande. Sanggeus diamparkeun mah nya kuring langsung ngagoledakeun awak kana luhur kasur busa teh. Posisi kasur busa anu nyarande teh ayana dina luhureun sirah kuring. Teu butuh waktu lila jang kuring keur bisa sare teh kusabab awak karsa capek pisan jeung panon geus teu kuat tunduh nepikeun ka hese dibentakeun. Harita wanci kurang leuwih jam 4 sore. Nya harita keneh kuring langsung sare tibra pisan nepikeun ka kuring ngimpi. Kuring ngimpi aya awewe anu geulis cicing ngajanteng di saluareun kamar. Manehna make kabaya beureum jeung karebong hejo bari di payung. Padahal kaayaan teu keur hujan. Dina impian kuring teh harita kaayaanan geus poek. Manehna neuteup ka kuring ku teutepan anu seukeut, tapi eta panona teu katempo bodas panona. Anu katempo ku kuring teh ukur hideung palebah kongkolak matana siga kosong eueuh panonan. Kuring teu wani ngadeuketan. Kuring ngan ukur bisa nempokeun ti jero kamar. Teu kungsi lila ti harita manehna malikeun awakna nonggongan ka kuring. Anu satuluyna manehna ngiles ngaleungit. Kuring harita mah ngarasa heran ngaleungit ka mana eta awewe. Da puguh eta teh aya di lantai pangluhurna. Piraku manehna ngajelema da puguh ke cakatuhuna puguh ge suhunan imah batur. Dina keur kaayaan heran sarupaning kitu kuring ujug-ujug ngarasa eungap pisan. Dada karasa berat siga aya nu nindihan jeung kuring ngarenghap teh karasa nyesek. Katambah ditinggalian kuring asa poek mongkleng. Kesang nepikeun ka kaluar tina awak kuring kulantaran ngarasa eungap jeung hareudang. Basa kuring mukakeun panon. Kaayaan puguh memang geus poek pisan. Sing horeng kuring sare teh nepikeun ka 12 liwat magrib. Katambah lampu di kamar eta can dihurungkeun. Anu beuki nambah kaayaan jadi poek pisan. Anu ngajadikeun kuring eungap nyaeta kasur busa anu nyarande dina tembok anu aya di saluhureun sirah kuring. Ujug-ujug aya dina luhureun awak kuring. Eta kasur
bener-bener nindihan sakabeh awak. Di luhur nepi ka handap. Di mimiti sirah nepikeun ka suku kuring. Rasaan kuring jadi siga hamburger anu diapit ku roti luhur handap. Sajorela kuring langsung cengkat tina sare, bari langsung ngurusakar lampu, maksud rek ngahurungkeun lampu. Barang berai lampu kamar geus caang. Sing horeng geus hampir jam 6:30 peuting. Di luar kamar, pugu kaayaan geus poek, da pugu geus peuting. Harita keneh, kuring langsung ngajewang kantong anu aya di luhureun spring bed teh, berjing langsung tuturubun muru ka handap ka lantai 3, nyaeta ka ruang program jeung studio siaran. Bari hate pinuh rasa kaambek, kusabab pamikir kuring aya jelema anu jair ka kuring, ninihan kuring keur sare ku kasur busa nepikeun ka eungap. Sanepina di handap, kuring mukakeun panto anu aya antara pantry jeung ruang program. Barang berai dibuka, kasampak iwal babaturan penyiar kuring di studio on air, jeung obe anu keur beberes cangki dina meja urut tamu anu toksol di Cosmo. Kuring langsung mentog manehna. Sen, kamu ya yang numpangin kasur busa sama badan aku? Kapan, Mas? Tadi, waktu aku tidur di atas. Nggak tahu, Mas. Orang aku dari siang belum ke atas kok. Manehna teh urang Wonosobo, anu digawe di Radio Cosmo jadi office boy. Balikna kadang 2 bulan sekali. Ngadenge omongan si Hansen sarupaning kitu, kuring jadi ngahuleng. Lamun eta kasur murah sorangan, dina kaya anyarande dina tembok, moal enya kudu nindihan saawak-awak. Cek logikana, paling ukur numpang di palebah sirah kuring hungkul. Keur kitu, kuring inget omongan jalma anu fungsi nyarita ngeunaan pengalaman manehna diganggu di eta tempat. Nyaeta cek keyakinan manehna yen anu ngageugeuh gedong eta teh sok resep nindihan ka saha wae anu kaparengan sare di ieu tempat. Kemudian anu sare di lantai 2, ruangan direktur jeung marketing.